Dodi Satya diwinciku para abdi direka para pujangga kebudayaan kesenian jasana sanes rumaya pekerjaan wibora ngaraketkeun Ajen mandiri sindir dia budaya Sunda sangkan ulah kajol-ajolan ngaberu tanpa gerak
cilok talak dina wayang musik kudama jamah hirup ku Gustina nu manis jamah hirup ku Gustina Kurangnya betul kosong apa tuan kekurang aku kurangnya kau bohong patuan kekilampah budidaya tipu jagan wajib di pulasara dimumule di ajena asa-asa numatak tong asa-asa yujung-jung ku sadayana yujung-jung mah ku sadayana lampang utama saya budi kasa sama kenapa pasten narima tawis jami mangana beragama Allah wa apu mumulai semi sehat
catur ingkang dados bubuka incin dari gelis kapilarti kawontenan salebeting kraton negeri Wirata ingkang dados Nalendra Raja Sepuh Wirata Mahaprabu Maswapati dipayunan ku para putu Pandawa anu namanya mulih tina hukuman 12 tahun ke 13 tahun nyamuk akibat tina bodoh poho balangah sangsara wirehing Panawa kersa diajak main dadu ku Sakuni di asli atas genep sasi aya di negeri Wirata dirawatan ku ingkang Eyang Maswapati sakiwain Raden Seta Putra Pangagung kempel dina waktu satu tasna nikahna Raden Abimanyu ka Dewi Utari kiwari mangsa barang tenan Yudhistira tunggu hamluk asihan ningali pangkon ingkang Eyang Prabu Maswapati ngandika pengandikanipun mekaten atrap protela sungkan pengaribawa ngandika Incu Eyang Yudhistira bagaya sateka hidup Pala putra Pandawa putra Hingsun bagaya Raden Kapayun Saligna kaula nun kaula Eyang sumangga kaula Yudhistira maturakaken semapura bekti kuhoyu pangkon Eyang ditampi Raden Eyang anu nuhun Yudhistira nuhun kalih nabdi eta tina naung rupi kalepatan ulah kirang hapunten kurang saling malu Bima putu Hingsun Bima kaharep ya dak terima pembagian selalu maklum ulah bisa tatap juga gaya unian kurang saling malu Eyang Seta nuhun Margana Arjuna owan kula Eyang utuh panjenengan Arjuna maturakaken semua bukti ponyo pangkon Eyang nuhun kaula nuhun Eyang utuh panjenengan kula maturakaken semua bukti ponyo pangkon Eyang ditampi nakula kaula sadewa Eyang semah kapihatur ponyo pangkon Eyang nuhun dak terima sembah hidup aya pikir saeuna ayap Kantan anak
Sabda yang sinengih sabda walabaki kang dening asih ya den asih ya wong asih aja ketara layang kang keri ya wis mama wis kembang-kembang pinanjat layang ya kang keri solen rakatun pawarsa ya katun pawarsa ya wala salin sumabda salin sumabda ya wis salebeting keraton negeri Wirata para Pandawa parantos sami riung pulung matyun dateng ingkang eyang Prabu Matswapati. Awak ngareng kebong tinggal tulang jeung kulit 12 tahun ke 17 tahun dihukum nyamun. Tina akibat bodoh pokok balangah sareng salah. Wirehing Pandawa parantos ngarempak hukum agama ngadampal paharaman kersa main dadu sareng Kuraban. Riung pulung satu tas nikah Raden Abimanyu dateng Dewi Utari ngan digahing Kang Eyang Matswapati mekaten. Kapayun salikna Yudhistira Bima Arjuna nakula sarewa. Payunen kaulan ula eyang sumangga putu panjenengan Yudhistira maturkeun semasinungkeun koyup pangkon eyang nuhun den
Rama paman. Nuhun. Bima bagea. Ulah tak terima eyang. Sebalik aku jalu malu murah bisa tatap juga kaya ulian. Urang saling malum peta sora paman seto. Nuhun Bima, kapayun cukup. Bagia dok terima. Ketibaran saya yang undang kadang kulas dan ten. Tanaga pikiran larapati sadia iya. Nuhun. Margana. Kaulanun kula eyang. Suma ngaputu Arjuna maturaka kesma putih pohnya pangkon eyang. Kaulanun eyang. Sata? Kaulana kula. Kaula sadewa eyang. Ngaturkan semasinung kempohnya pangkon eyang kaulanun. Sami ti kaula. Nuhun. Bungsu? Eyang, opaman, semah kapihatur. Nuhun su. Bontot nuhun. Atu kali nanti eta tina naon rupi kalepatan ugi ulah kirang hapunten. Urang saling maklum. Tina marga kaluruputan. Pada eyang. Kaping 30 eyang kersani malan aya naon. Punapa eyang? Aya pikersana naon pangrasa aya naon kawan. Mangga diajeng-ajeng mah. Insu eyang Yudhistira. Saperkara anu matak hidup. Dihaturan alih. Kahiji eyang teh negrakeun rasa syukur ka Kersa Hyang Maha Agung. Waulanun kula. Inggih. Kadua pertikahan Abimanyu kapun anak Utari mulus. Daya panggilan naon-naon kitu munguh jodoh istilah jodoh pati bagja cilaka Kersa nu Maha Kawasa. Sagigireunana ti kitu eyang teh asa payus nanya kanu dari insu. Pangresa Uraba. Dina 12 tahun ke 13 tahun nyamur. Panawa apluk-aplukan di pagunungan. Penting disimutan ku ibun. Di berang dahar ukur kongporosan. Taieu masalah kudu jadi genteng keur anjeun kudu jadi contoh keur anjeun. Ceuk paribasa jelema lolong malah mun leumpang ti tatarajong pantes da sidik lolong. Tapi lamun jelema beuntak najong-najongkeun maneh ngadagor-dagorkeun maneh silaka jadina. Jadi paham kana hukum teu nganyahokeun bakal leuwih cilaka. Justru nu bakal ngarusak kana agama jeung kana nagara teh teu kurang jeung teu leuwih paham nyaho kana hukum tapi teu ngalaksanakeun. leres pangandikan. Atuh hidup teh hiji pamimpin negeri, bapak masyarakat. Hiji raja. Kapan gesidik ceuk pamarentah judi teh teu beunang. Ceuk agama judi teh haram. Nah atuh ku anjeun dipirampah. Kabobodo tanyo kasamaran tinggal daek diajak iseng main dadu mimiti dibere menang. Mata dadu ditorah 2 bijil 2 ditorah 3 bijil 3. Tumpang tina leutik kana gede kudere dibere menang ngatimu deudeuyeun. Panumpang beki gede beki dieu temahna mahkota kerajaan ditumpangkeun. Sangeusna beak hartabana tibalik jadi sangkuni anu meunang. Kaulan sang kuning teh atuh sang kodok. Beak hartabana mahkota diborahkeun. Beak mahkota kareta emas. Kareta emas ngaleong nagara jeung rakyat diborahkeun kana totorahan mata dadu diteguh 3 bijil 4. Tapi ka diri diborahkeun sanggup jadi budak belian 12 tahun dihukum di alas wanarata. Pamustrunganana pamajikan
Drupadi sakurang ajar nage jelema sabodo nage jelema sajahat nage jelema piraku ngaborahkeun pamajikan kana mata dadu istilah dipake judi pamajikan ditumpangkeun kana judi temahna nya Drupadi jadi panumpang judi ditarajangan ku si Dursasana bangkit harita Mahawidura laporan ka Mahadestrata benuk minta supaya panumpang dadu dipulangkeun cek Sayudana hak dipulangkeun teu nanaon dipulangkeun amarta dipake tumpang dadu tapi Panawa kudu sanggup ngalakonan 1 tahun nyamung tina 12 tahun teh jadi jumlah jamleh 13 tahun ya akibat jelema bodoh aing teu kurang-kurang nyaret beleku kayak bima Tayana 1 tahun nyamur hidup lulus teka pernah ku intel Kurawa aya hak nyokot pamulangan negara mulih kawirata dipungkas nyelametkeun Abimanyu di Rapalan ka Utari tapi lamun eta 1 tahun nyamur kapangih ku intel Kurawa hukuman kudu balik deui ka mimiti peuheur jupeur ayeuna cing jadi contoh cing jadi henteu nya mata hirup ulah kumaha engke tapi engke teh kudu kumaha ayeuna inget cek pamarentah judi teu meunang cek agama haram balai karasaku diri tina salahna tincak nu pasti nampi kaulan kaduhung nama ayeuna nyaho kaduhung terus heula sia ieu mah budak kasar we saurang ninggerang kapungkur disakolahkeun ka TK teh tayina eyang deknanya kanu jadi insu malah buru-buru kakawasan astina gerak cokot Suyudana anu make beungeut arif jeung bijaksana kakawasan anjeun bandera anjeun di amarta teh dipake ku Suyudana istilah arif bijaksana teh dipake Suyudana tapi tinakan lain laku jeung kaarifanana lain laku jeung kebijaksanaanana Suyudana jeung saduru-duru jiga parontok-rontok kana kalungguhan tepi ka timu sini suntungkeun dina jabatan pikeun neangan ganjel bujur waktu ayeuna. Siri tunjuk siri tuduh jiga-jiga jalma nu teh kabagian huap. Kroni Suyudana geus luar biasa. Lain wae korupsi anu mahabut tapi loba penyelewengan wewenang di negara Astina buru-buru rawatan iwati satria piningit nu keur ngalalakon ayeuna sakitu cu taya nagara prak pikeun nagih janji ka Kurawa deuk saha nu kapercaya ku hidup nadek eyang jadi utusan nadek tuang rama paman seta leuwih halus kula ini surangan keke ulah bima mageta sarupan teu istuning bakal deukeut kana pipasaeun jeung gelutnya gelut jeung aing ish kantun ngantosan Raka Batara be margi katangtosan aya di anjeunna oh ngantosan Kresna tapi no ieu mah babalagonjangan nya jukir ieu kumaha ya cobi ulah ba lamun tepi ka Suyudana teu mikeun nagara Astina jalir janji sakuman dijanjikeun tapi katungtungnan ngajak perang Bratayuda ngajadi kumaha lamun kitu deuk dilayanan perang moal kaulanu sabab sawios gaduh nagara be tibatan kedah perang sareng baraya siri gempur sareng dulur siri arah pati sareng pamili dikengeng nage nagara kadongdora ladang nyawa baraya dijadi raja nage kadongdora ladang maehan sadere margi tinakan perang tepang jahat-jahatna rakyat anu bakal katempuhan teu mais teu meuleum bakal jadi gunung kangunan sagara kasangsaraan pasir kamiskinan bakal seurana nu dikantunkeun gugur ku salakina bakal seueur budak yatim nu ditinggalkeun ku ramana
sawios teu gaduh nagara be beakeun karep sorangan sabar teh cu bodoh sia heuh kumaha lamun kieu pek mere ngan ukur sadaeraheun saprovinsi we kitu teu sagem leunah kabeh tapi teu perang sawios ditampi we teu sadayana ge cekap sakitu asal aya pangwangsulan kaula we sareng dulur-dulur ulah sangsara apluk-aplukan kumaha lamun sakabupateneun marena asal ridho mangga bodoh sia kumaha ngan ukur mere sakacamatan sawios sakanapan kiri pada ditampi sakacamatan ge mangga kumaha lamun ngukur mere sadesaeun sadesaeun ge sawios sakampungeun bujeng-bujeng sakampungeun dipasihan imah hiji ge kanggo pangbalikan kaula sareng dulur oge pun piang bade ditampi be asa ulah perang kumaha lamun teu mikeun pisan tetep ngajak perang bade ngiring we di dieu patut ngontrak patut nyewa itu kaula kejar meneng larayaden ati mira yaden ati mira kejar meneng larayaden ati mira kaget jenera tubuh inju beakeun ku sorangan sabar teh hidup bodoh sia ke bima tanda Yudhistira manusia sobar cing da ieu teh 5 teh bakal 5 pamanggih jigana kumaha bima cing lamun teu mikeun nagara aslina nagara Amarta nu paket borah main dadu Siyudana jalil janji kumaha lamun teu mikeun tepi ka kalahkan nangtang Bratayuda bandera berkibar pikeun perang di Tegah Busetra deuk kumaha bima gelut jeung aing kana gelut wae si doser mah kana ribut we matak bima mah mun aya taburan teh surag we keprok teh dina kana pun kanari bima pikir-pikirna degeunah boga nagara ladang maehan baraya sote badan dulur sote wujud halaku mah misah nyawa misah badan aing dinyeri ti zaman leutik diterengesan ti zaman umet mujuhna ayeuna ngalawan musina juga sia bodoh eta bahasa sia we kalanceuk cing Arjuna kumaha Arjuna jawab net upina kaula mah bade ngiring ka Raka Prabu kumaha sawios teu gaduh nagara tibatan kena perang bodoh sia naon sabab mangga emut eyang parantos paos kapan di astina teh aya Rama Guru Residrona upami cios perang teh mah anjeunna bakal mihak ka Kurawa gamarkeun mangga naha sae murid maehan guru naha sae murid merangan guru waduh Sidrona leres guru gelok
ulah kalangkungan panawa gaduh ilmu teh ti anjeunna guru teh kana ilmuna lakuna mah pahing nah kula teh jang kumaha pada ngiring ka Kakang Ageng ge sabar mangga galih we jang kapan di astina teh aya Prabu Salya dina waktu seberapa udah tangtos anjeunna bakal mihak ka Kurawa sahanteuna ka kaminantu putra istri di astina sadaya nah sae kaulah kedah maehan toa kedah perang sarua mangga galih si Salya laras Salya gelo nya da 5 pamangi kumaha urang ngantos maha kresna be urang ngantos anjeunna we kanggo katangtosan saha nu kedah janten duta ka astina nuhun barang sawerembagan impal wasana wonten ing karaton kasurak wonten ing Jawi ala dia ana satria wonten Jawi Sumar kemanikan para Pandawa sok keluar Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadema gerak tungku karena jukut gerak tengah kasarapan inget-inget jampe pae keluar woi setan woi kaulah bahkan nyemah ka Prabu Maswapati aya Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadema woi kurang ajar bener aya naon aya satria ngansam para putu Pandawa awas tenang ya aya kejadian budak reformasi sesuatu dengan sorangan dia waspada permatikan tenang iya satria asuk ya alam parantos nincak dina alam siga tapi inget hukumna jiga teh lain 1000 kali direka perdaya 1000 kali dimudahkan 1000 kali disirlang tapi siga mah tetep lain nu nya nu asli jika dia aya budak lain asli urang ieu mah ieu budak teh jiga dijieun alat ku pihak katilu sangkan pecah rakyat jeung pamarentah urang pangagung kudu waspada permanentian teu bisa ieu geus ngalanggar hukum ieu wajib ditindak tangtukeun ku pamarentah ulah beunang saogado coba jawab saha bade tumaros dupi hidup teh nu ti mana kaulah kapino di lemur urang mana hidup teh di tempatna sun tempatna teh mana pamatuhan kaulah dinya aja kaulah tangtu dinya ngansi dupi jenengan Bambang Dewa Rucita nya urang mana anjeun urang mana di mana hidup di mana anjeun saha sia nu nitas asli tah mun aya dendam apa itu aya dendam naon ka Pandawa upami dendam daya mangga taroskeun ka Yudhistira kalau tertepung ge namanya aja jadi daya patulah patali kaulah dendam ka Pandawa Yudhistira namanya tepang ayeuna kaulah
tepangan we ajeuna. Nah hidup teh aya nu nita. Memang kaula aya nu nita. Saha nu nita ka anjeun? Nu butuh. Saha nu butuh jiwa Panawa? Musuhna aya sopatna Hirakuan. Saha musuhna Panawa? Eta lawan. Bisi alieun teu nyahota kaula mah lain di lingkungan putra-putra anu ngareformasi bulan sakometan. Tapi kalau masuk pribadi malah kar pribadi oge kaula aya nita. Moal kaula hidup jadi pangagung. Moal kaula boga negara lamun kaula teu bari ngarugikeun saja. Ayeuna usumna manusia meunang kabanggaan, meunang kabugahan ladang ngarengkeun ngigeun dina bangke manusia. Kaula jago bayaran teh. Waduh, edan. Aduh, jebrok. Coba keluar, ayo anu ngaran Bima dua teman Bima teh. Bima. Oh, iya sebeuh ieu mah jangan gede ieu. Gara aja campean inget-inget campe paeh. Sama anu ngadu bapak urang pada pito tama mereka kurang. Oh, kacau bilang. Singa depan kata bakalan obar talaka. Kitu geus kersana muga-muga ulah kapameng di mana manusia keur senang keur mengasop aya istilah sagulah sagel teh kauntungan jeung kabuma. Tapi manusia keur meunang kasusah sok aya basa netek sampai saksempat. Singa depan kata bakalan ayo ye budak teh dijieun alat tinggalna kurang bawa. Masyarakat asmina. Kaulah nu bakal jadi papanyun aku, nu bakal jadi raja berat penghar sugih mukti gerak punyung. Lamun kaulah jadi raja bakal murah sanang, murah pangan. Pajak dibebaskan. Coba-coba orang.
tahu di coba ting dening gelang sandra kira cukup tusuk kiri pasar berkodara kesel inilah Simpuring jajah miharja.
Ya kami udah banyak sih bilang kunci banyak banget jangan aku sih apa terus gue kata tapi udah bagus sih mungkin udah cerita tapi sana jangan hapus oke. Atuh kali nanti kita cina narupi kelepatan lagi sedang kali mungkin udah kira nggak hapus terkait sih tapi gusti bulan. Era sakti. Maka jeung dikira sakti ke daerah itu tar cuma ngomong gitu. Atuh sana jeung kapuluan dampak gusti kesaja di sini bawah daya di sana gusti bulan karena kaki doa saja beri ayah harantang alangan jangan dibuyuk mau kasih gusti bulan. Maka dia sudah ke gusti bulan. Era sakti. Bujeng hingga kamu kemarin rencana kakak perut marganing nyabutan tapi mau duit kasih satu sih jangan ini. Rasa goblok. Bareng era. Bade aya pikir saya naon bujing. Mereka hareun tu rasa-rasa. Jelema gede sudah kodana top. Sakeureuh ewang memang lain. Keron. Gawe barat urang tepung waku boya mangga. Gimana? Itu nujak yang gede. Tapi nak gawe mangga di kumpul ade. Saya perkenalkan nama saya Mandra. Kebogo si Atun. Si Atun sekarang sedang bunting 7 tahun. Belum melahirkan. Adik, come here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sopan anjing. Dasarnya jelema teh nyaho agami. Lamun assalamualaikum waalaikumsalam lain pamit kawas agama Buddha. Jangan melecehkan agama kamu anjing. Sopan. Itu mana pakaiannya juga kiai. Pan sekarang saya sudah jadi ustaz. Jangan menghina goblok. Sorry anjing. Kenapa sih ustaz unjang anjing itu kasar kotor itu bahasa. Nah, itu mah goda wae kan iman anjing. Atur,
naon urang dewak jelema gede urang dahar ke urang sararea ngaranna Bima oh itu kadangnya kumaha cenah diuk geus ya diuk Udah diperkosa. Sieun reuneuh. Magani geus adus aing. Bujur diperkosa, bujur sieun reuneuh. Nya moal. Kumaha rasana diperkosa teh? Aduh meninggeunna. Apa sih repot-repot? Jawab kamu goblok. Tidak tahu gua anak jenderal lagi. Aduh sia teren lagi. Gak mabok kayak lagi bokeh anjing.